Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al gururu ari ieu eta martelakeun gurur katipu. Al gururu ari gurur huwa ari itu gurur sukunun nafsi eta tetepna diri ilama kana perkara yuwafiku anu ngakuran itu ma al hawa kana hawa nafsu wa yamilu jeung condong ilaihi kana itu hawa naon tobun watak bisubhatin ku sababnya bisubhatin saitoniyatin ku sababnya rupaan anu bangsa setan. Wa huwa jeung ari itu gurur nauani eta dua rupa. Al awwalu ari nu kahijina eta gururu ahlil kufri katipu na ahli kupur alladina tegasna jalma-jalma istarawu anu meuli itu ladina al hayatad dunya kana kahirupan dunya bil akhirati ku akhirat. Paminhum maka eta tina itu ahli kupur tina sawarehna itu ahli kupur man ari jalma sakana anu tetep itu man illa dunya di dunya wa zukhrufiha jeung kaindahanana itu dunya wa ankaro jeung inkar itu man al ba'sa kana ayana ba'as. Wa minhum jeung eta tetep tina sawarehna itu ahli kupur man ari aya jalma igtarro anu katipu itu man bisyadatihi ku papangkatan itu man fid dunya di dunya padanna tuluy nyangka itu man annahu karna saestuna itu syadah ala pardin eta ngelehkeun kana kaparduan al maadi pangbalikan ala pardil maadi eta ngelehkeun kana kaparduan pangbalikan warahmati jeung rahmat yakunu eta bukti itu syadah aula eta leuwih utama bihima tinimang itu maadi warahmati. Asani ari anu kaduana gururul usoti eta katipuna jalma anu maksiat minal mu'minina ti golongan jalma anu mukmin. Paminhum maka eta tetep di itu gurur man eta ari jalma lam ya'mal anu teu amal itu man igtiroron karna katipu bisaati afwillahi ta'ala ku luasna hampura Allah subhanahu wa ta'ala awi itima dan atawa tatagenan ala ta'atil abai kana kataatan nu jadi bapakna au ala kasrotil ilmi atawa ngarasa netepan loba ilmuna walam tadri jeung henteu nyaho itu man al awwalu anu kahiji anna robbata eta saestuna ari mikaresep bisyai'in dina hiji perkara min ghairi akhdin tina anu henteu berusaha pi asbabihi dina pirang-pirang sababna itu ma tomaun eta teh pengharapan madmumun anu dicacad walam yadhkur jeung henteu nyarita
alam yadkur jeung teu nyarita asani kana anu kadua naon qauluhu ta'ala dawan Allah subhanahu wa ta'ala wakhsau yaumal la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin al-ayah. Wakhsau jeung kudu sieun anjeun yauman dina hiji poe la yajzi anu moal bisa nulungan saha walidun anu jadi bapa awaladihi kanu jadi budakna wala mauludun jeung henteu bisa oge budak huwa ari itu maulud jazin eta anu nulungan awaladihi tinu jadi bapakna itu walad sayan sama sakali walam yatanabbah jeung henteu ngarasa asalisu kana anu katiluna ila annal ilma kana saestuna ari ilmu bila amalin kalawan henteu diamalkeun kasajari eta teh sapertikeun tangkal bila samarin anu henteu aya buahan wa minhum jeung eta tetep tina itu anu kabeh man eta ari jalma igtarro anu katipu itu man bikasroti ibadatihi kuloba na ibadah itu man padonna tuluy nyangka itu man annahu kana saestuna itu man ahakku eta leuwih ngahak bil apwi kana menang hampura Allah min gairihi ti salian ti itu man walam yadri jeung henteu nyaho itu man anna hada kana saestuna ari ieu ma mudhibun eta matak ngaleungitkeun li ikhlasihi kana kaikhlasan mupawwitun kana kaikhlasan itu man mupawwitun tur anu ngalebur lisawabi a'malihi kana ganjaran pirang-pirang amalna itu man wa minhum jeung eta tetep tina sawarehna itu gurur man eta ari saha jalma gorrothu anu katipu itu man kasrotul mali kulobana harta padonna tuluy nyangka itu man annahu saestuna itu man bidzalika ku itu kasratul mali ya putu eta bakal ngaluhuran goirohu kasalianna itu man pamala tuluy condong itu man ila zukhrupid dunya kana keindahan dunya wanasya jeung poho itu man padlallahi kana kaunggulan ti Gusti Allah alaihi ka itu man wa min ma'ayibil gururi jeung eta tetep tina anu matak nyacad kana sifat gurur annahu saestuna ari itu gurur yulidu eta bisa nimbulkeun al kibro kana sifat takabur alladzi anu sabako parantos ti heula annahu kana saestuna itu kibru yamna'u eta matak nyegah sohibahu ka anu boga na sifat itu kibru dukhul annahu kana saestuna itu kibru yamna'u eta matak nyegah sohibahu ka anu ngabarenganana itu kibru dukhulal jannati
kana asupna sawarga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.